Nah jelema teh cenah kadari. Nah, marah gula domba we lah. Sugan teh kadari tere-tere nya. Sok. Masih ya kan ayo buru. Alah, aki, buru-buru masih ya. Ada nungguan ya. Meni jauh kieu jalanna ieu teh ya Allah ya Robbi. Di mana ieu teh nu gaduhna teh nya? Harus kieu nya. Di tukang sih kana mah ya. Ya Allah. Tingali meni kolam kitu, kolam lauk eta. Lauk malu tadi ge alah teuing. Buah-buah ieu aki. Ieu si gana. Ieu jalmina ieu. Assalamualaikum. Alah, sampurasun. Tah yang ditunggu-tunggu teh. Aduh, Pak Haji. Datang ini kan datang itu. Alhamdulillah. Kumaha daji? Alhamdulillah ya teh. Nuju naon ya teh meni? Biasa we kieu nuju Ngaroris Patamanan. Ngarolis Patamanan. Muni Anu di laping ya di Ini laping. resepnya pepelakan aya Pak Haji mah bulan. Sawurna cenanya. Ieu teh selain eta masakan, berkah kurang teh. Nya kumaha? Pak Haji teh gaduh ingon-ingon. Udah kebon aya ingon-ingon ieu teh aya nya. Aya teh Pak Haji. Aya domba Garut nya aya. Oh, alah abang-abang urang Garut Gusti. Domba Garut. Tinggal urang ningali kali. Luas geuning lahan ge nya akinya. Ieu meuni ieu. Gusti. Tadi ge pagunjungna meuni syukur. Alhamdulillah, Meuni Pak Haji. rawoseun ieu. Ulu. Ya, aki Pak Haji mah ada pepelakan organiknya Pak Hajinya. Organik. Gitu geuningan tanpa pestisida eta. Pisan. Biasa ningali Pak Haji keliling-keliling Manawi. Aya Alhamdulillah. kangkung. Oh, kangkung. Tina non Tina biji. tina biji. Muhun, Tapi muhun. tanpa disempret, tanpa urea. Oh, tanpa urea, tuh pupuk alami jika aki. Ieu di Palester sadayana itu nuju alah teuing. Kapal mana aki? Kapal mana Pak Haji? Atuh ningali. Waduh, ada si Maraban domba aki. Mohon Nah, udah beneran aya job ngarit ya. Tuh, di pasaungan lagi nuansana Sunda, ieu mah. Ah, betah kita betah. Ayo ayo ya. Ulah gila teuing ya. Di ornamen ge nya. Aduh. Deui Gus. Itu ngagoroan wae domba si aki. Ieu mah resep. Muni aralus. Dombana geser. Gusti. Iya, domba Garut aki. Jaluna mah Iya. Asli tina Garut nya pantesan Geningan di selusur mah teh jauh beda aki teh geningan. Jeung naon? Jeung domba ya janggotan. ini aya laguna. Jaluna mah domba Garut asal Garut. Ah eta geningan domba kuring teh Kang Darso apal. Meuni sarai. Umuran sabaraha bulan ieu teh? Bara tahun, bara bulan ieu teh? Indukna tos 2 tahun. Oh, 2 tahun. Alhamdulillah tos gaduh bati 13 Oh, ekor. sanes pembesaran ya manya pengembang biakan panginten. Pengembang biakan. Oh, leres bisa. Anu berhasil teh kos kieu nya. Saya salah satu anaknya ya. Oh iya. Turunan anu sabaraha ieu teh Haji? Kahiji. Kahiji. Bandot kene nya. Ya Allah meuni bararadag ya Allah. Halus nyara resik kieu. Oh, itu ge beda tuh. Lain domba Garut itu mah. Mbe Etawa. Mbe suka bercanda. Mbe ketawa, tawa. Anu sok di eta susuna. Di persusuna. Tawa teh Alah, aki jorang meni main peras-peras bae. Lain maksudna teh Oh, demi kesehatan. Demi kesehatan. Eta Oh. bagusnya Pak Hajinya. Eta target kapayon mereka kurang teh bade ngembangin susu kambing etawa. Oh, susu kasih buat kesehatan. kesehatan. Muhun. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kali cek Indonesia Oh, meni Indonesiaan. Saranakan deui tah. Ku aranakan. dulu Gusti. Tapi jalurna saminya dombanya, Pak Haji. Sami. Iya,
nyengirna ongkos nini. Aki nyote ieu domba eta waku naon celina panjang. Kumaha cenah? Sabab manehna disetrap bae baheulana dicimbik. Tak ieu teh selesai anak-anak. Anak anak itu incuna jeung Aki. Meni ararieu. Nu leutik. Meni raresik Tah. dulunya. Ieu parabna di mana Pak Haji? Dipasok apa nyandak nyalira? Iya nyadak nyalira. Oh, gitu. Iya. Oke, alah. Entah mending jadi domba laki Aki. Domba mah teu kudu neangan nafkah. Nya nini jadi domba, si Aki nu ngaritna. Meni makan. Oh, ngamuk si Aki. Alah, gusti tah. Eta seumna bogoheun ka mane nih, si teteh bogoheun eta teh. Piraku bau. Da beda berengusna ya bau. Do, Naon? Inu Pak Haji mah ingon-ingon lamun nepon rada menor sok rada kitu. Gitu. Karena kaos gitu. Aya naon deui selain domba Pak Haji? Aya sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Aya peternakan. Oh, iya. Waluh. Segala rupa geuning Waluh. nya di dieu. Melon sigana mah aya nya. Bon melon, jambu Tuh. kristal, terus sayurnya sayur kangkung. Nah. Oh iya, balik dia. Mending di karambaan kieu ieu mah nya. Nah, ya kebon cengek segala tuh. Jadi ya Iya, dituangna sareng tahu. kieu Aki. Tahu crispy-nya. Oh. Iya, Pan. Alah. Tah bener ieu mah cengek gunung nya. Ieu. Sunya pasti aku Aki ah. Oh, pasti ini baheula keur ngora. Hiji peureuh. Alah sia. Ayo. Berarti tinggal deui selain cengek aya naon deui nya. Sabrang aya, sabrang. Lain cengek keneh Oh, sama. cengek keneh. Kan rada badas sigana mah nya. Ieu mun tiap eta Ulah dicabakan wae maneh mah ah. Tuh, Jadi teh pulah pilih wae. ieu teh cengek. Oh. Tah ieu obat mah Aki. Nah, ari kapal di itu mah buah-buahan Kristal. di potan dan nya. Nah, ya kilengser aya Bibit naon sayuran ya? salada. Oh, salada air teh ieu nya. Sistemna melakna dicai. Naon teh disebutna ieu teh Aki? Salada biasa, salada Sistem naon ieu teh? hidroponik. Hidroponik. Semua sayuran, ikannya juga sehat. Alhamdulillahnya. Pisan kualitas Untuk campuran kimia api. moal. Komo ki atoh mah. Gusti, saladana ge langsung dipetik di dieu nya. Usia sabaraha tah tiasa dipanen Pak Haji? Ieu teh usia sekitar 25 hari sudah Oh, 25 harinya ti benih teh nya. benih, di penyemaian. Di penyemaian. Anu urang keur dahar di hareup teh ieu Iya, pantes rasana ge beda atuh Aki. eueuh rasa kimia. Moal mantak sia dina. Ayeuna urang ka kebon kangkung. Ayo ka kebon kangkung ya. Pangaresep ieu mah, pangaresep si Aki sok di ieu gedengan di naon teh cah kangkung teh ya. Oh, keur penyiraman Aki. Alhamdulillah. Kangkungna ieu. Tah, ieu kangkung. Ieu masih organik keneh, cuma Kami ditanam organik? di taneuh. Oh, gitu. Tanpa Langsung ya ke pakai tanahnya. insektisida. Kangkung naon ya jenisna Pak Haji? Ieu teh kangkung naon nya? Namina teh Ini jelas mah ieu mah kangkung daratnya, Kangkung di darat. daratnya. Kangkung mah kan aya laguna kangkung Bandung geuningannya. Nah, di samping nanam dina taneuh, abdi mah nanam di pagar oge. Oh, ngangge polybag apa kumaha? Ngangge planter bag. Oh, planter. Apa sih planter? Jadi pemanfaatan lahan kecil tapi bisa produktif. Oke. Gitu. Itu nanti alat sitak teh ya, planter teh. Printer eta mah. Printer. Oh, aya selang teh nya penyiraman kieu nya. Dulu meni mara rontok Aki. Lain di urang kan ningali. Berarti mah cabut akar Pak Haji apa Cabut di akar. babat? Oh, Cabut cabut akar. akarnya. Ieu mah dipetik di eta. Jadi langsung kangkungnya jadi semua gurih dan manis. Oh, gitu. Crunchy meureun bahasa itu namanya. Crunchy. Ya, aya aya seselapan ya. Aya bayem. Nah, bayem. Bayem. Mari itu pamintennya bayam. Bayam biasa, bayam jago ya teh. Bayem merah Bayam bayam khusus untuk kesehatan. Ieu rasanya selain bebas tina bahan kimia ya. Moal kena hama ongko Aki tuh, da dikuribeng. Dikuribeng atuh ieu mah. Aman.
Dia nanya jaring. Jaring. Jaring halus. Oh, eta ge jaring eta nya. Ah. Halus sih masih nyala kuat da seueur jaring. Jaringan itu mah beda. Ya, Naon lahan Aki? urang anu saciriwak urang belakang gos ieu nih. Tak bisa tadi sistem naon? Sistem itu Naon anu tadi teh? hidroponik. Lain hidroponik. Printer gitu naon? Anu tadi dietakeun Planter bag. Printer bag. Eta make pot lah bahasana. Korong ranjang ke urang pelak-pelakan we nya. Bisa lahan produktif nya jadi. Nah, gengser atau dia urang ke kebun melon. Oh, aya Kebun melon. aya kene wae. Melon dia melon hejo, melon koneng rupa-rupa. Pokoknya melon diimpor di luar negeri. Siap tuh. Di luar. Ayo Aki tip ayeuna. Aduh teh. Aduh, Lain bisikan dicak Pak Haji. atuh katicak lah. Cut. Nah, gengser ayo urang ke kebun melon. Sok bener, apa? Di Pelabuhan Dewa ya, Aki. Mah aya leungit Awas dikeblus tah ieu. Tak Oh, iya, sirkulasi gengser cai. ditanamna di cai kene. Sistem DBS namina teh. Namina sistem naon? DBS. DBS. Heuh, DBS. Alah tah geuningan Aki Tah aya. kedah diramatkeun ya teh, kedah dibantu diramatkeun. Oh, tuh usia panen tuh biasa genap 25 hari. bulan teh Hari terus diracang geningannya. Iya teh. Uluh. Nah, jadi itu kedah dibantu diramatkeun tiap hari. Mungkin. Dipilih aya nu teh kitu nya. Lain bisi pabeulit ongkos siga nama Aki jeung baturna. Gusti teuing. Uluh. Ieu nu impor teh siga nanya. Tuh. Kan sekitar Sabaraha? sekitar 28 hari ya. Oh, 28 hari ieu. Sasasih ge acan nya. Tapi geus Sami ya ge ente dipupuk ku pestisida teh aya nya. Penyemprotan teh aya alami. Alami ya. Luar biasa. Wih, mantep pisan nya. Lahan sakieu jadi produk. Ya, Aki mending dijual lah Mercy teh urang ngebon we nya. Nu versi nu beureum. Mercy. Kan aya 2 eta teh. Alah, Mercy mah nyaan nya. Nya. BMW. Tong eta mah sok pake. BMW lain BMW nu gede lain. Nu mana? BMW teh beca merah warnanya. Ya mendingan nu Rubicon kamari we. Rubicon? Anu meuri kamari heuh. Alah, eta mah kasayangan Nini atuh. Atuh kurnaha? Rubicon lagi ka pasar apanan? Ih, aya nu hiji deui we geus eta make anu Nu Jeep bae. heueuh anu biasa anu. Teh hardtop. Anu eta we geus nya. Kajian Kira-kira ya kira-kira ke urang nanya budgetingna sabaraha. Paling meuri ngajual-jual Sekalian ku Aki tanya-tanya. urang tanya-tanya. Sabaraha aya. Jadi ngamun keur nyaho sih. Aku dirangkul urang nek pisan kudu dijual. Alah, meni heuh sakanya da moal mahal ieu. Ngan kebon sakieu mah Main mah mobil Rubicon hiji. geus ulah loba tanya sok aya ka ditu. Haruskeun Aduh, punten Pak Haji. Ieu mah mengiring Kumaha, kumaha sekaliannya. Mana Ieu karesan ieu teh dana teh ngan gaduh sakedeung. Tertariknya artinya karena perkebunan kieu teh. Oh, mohon mangga, tertariknya. Kinten-kintenna gitu. Ari budgeting dari pemula gitu, pemula anu ngawitan merintis dugikeun ka kieu kinten-kinten seetna sabaraha. Perkiraan. Seetna teh lumayan oge. Awal meureunnya Awal anu teh. seueur mah nya. Ngadamel GH na teh. Greenhouse-nya GH teh. Oh, greenhouse. greenhouse. Rumah hijau. Rumah hijau GH teh sekitar 20 jutaan. Kecil atuh, cik urang murah atuh eta mah. Urang Pura-pura reuas. pura-pura reuas. Pada reuas nyaan. 20 juta. Ari masalah kangge ieu na penanaman Bibit. sareng bibit Nah, benih, mun. Oh, benih mah biasa sok aya nu masoknya benih Oh, mah. aya. Ieu mah kan ti luarnya ieu mah Mohon. impornya anu Bade ieu. beli online tiasa yang pada Oh, seueur. Terus aya di online. Eta na mohon. Benihna ieu teh aya jenis Hamikua nya, aya Mohon. jenis Merlin,
Oh, beda-beda gini. Sanes Marilyn Monroe sanes. Hah, ulang? Sanes Marilyn Monroe, ini mah jenis Suka teh urang itu teh. Melon. Oh, melon. Jadi Marilyn Melon. Oh, Sanes Marilyn Marilyn Melon. Monroe. Kisaran sabaraha teh panginten upamilhan. Ieu baraha kali baraha ieu teh Pak Haji? Ieu teh sekitar 100 pohon. 100 pohon. Punten Pak Haji, aya kendala teu? Kendalana itu kena sering disemprot. Oh, Disemprot kangge obat. Penumbuh buah apa penyubur? Untuk membasmi hama. Oh, hamanya berarti masih aya tetepnya Masuk tetep hamanya. hama. Masih aya. Cuaca pengaruh tuh Anu Pak Haji. koneng-koneng gitu itu kangge jebakan hama. Oh, Hama. iya. salah Pemakan satunya iya sih namanya. laron tanu pas hari itu Ya. nu kali ieu teh nempel pangintennya. Nya sok aya putih-putih di kieu teh. Itu Dia upami aya ieu 10 kali 8 ya Pak Ji. Aya 10 kali 8 ieu 80 atuh aki. maksa tapi Oh, hitungan lebar, kali luas. nah, Gitu. Nuhun. biasa ditanami sekitar 100 pohon. 100 Pak Haji mantos pohon tos nya. pakar pisan juga Ieu namanya mah dina ieu mah pabelakan. punten we nya. Alhamdulillah. Naroskeun gitu. Abi ge sami ieu masih belajar keneh. Kangge pemula kinten. Tapi tos panen 3 kali. Oh, geningan. Berhasil Pak Haji. Alhamdulillah. pemula. Sok dicalan di payun gitu di Geningan. saung. Eta. Oh, kamari Mungkin- di payun. Ari Sugante dipasok di mana-mana. Hmm. Di dieu geuning. Rasana cek urang cek budak urang mah juicy cenah meuni. Bani kali teh bani Eh. tetep ka imahnya. Oh, pantesan impor tuh da aki bibitnya ge beda. Alhamdulillah. Nyaman kira-kira mah Rubicon hiji mah elahnya. Ulah nyaritakeun eta wae lah. Ya Rubicon lain nu beureum. Lain naon? Hideung. Nu hideung. Anu roda Jual hiji we nya. Anu hareup hiji pan aya. Beca gitu lah Rubicon. Ayo urang ka itu deh nu tempat sanes cenah aya. Aya Pak Haji nya ah. Aya. Tos di dieu urang ka tempat pembibitan ikan. Oh, tahu. Loba kudunya Sok dipake tebak-tebakan geuning aya 17 Agustus. Berau cenah tebak-tebakan anak. Hah? Eta binatang anu satu huruf. Binatang naon? Yang satu huruf itu loh binatang. Tarik. Lain, cara mah HARH. Oh, Non, loba atuh. mau. Lain. Binatang anu satu huruf ikan. Alah, ieu aya sering bolos teh aki-aki teh. Bisaan sini ini ya. Tudanya. Tuh geuning Kuragina. kuragina. Kudu dirambat. Kudu dirambat. Dibantunya, dibantu Ya perambatan. ogoan ya. Tanaman ogoan kudu dibing-bing wae. Dirambat tuh tunggu lapes bah ditunggu lapes. Sigana beda aki antara dihandap jeung di luhur. Sabab lamun dihandap mah ada tadi teh alahana kudu ageng nya gitu. Ari ieu mah Ari mah ka luhur ngan digantung duka apa sistemna kieu beda jeung samangka Ari mah ari buahna ke bisa digantung di tali. Pangge tos buahan ke sini ini jeung si Eki Lengser ka dieu deui. alah panen tuh diberi kesempatan. Urang Oke lah yuk. Ayo. Tah ieu mah karesep si Aki bagian naon jeung mah laut. Oh, iya mah. Baheula ge pan jadi dokter teh spesialis. Oh gitu. Oh, spesialis bedah. Bedah balong. Bedahkeun balong. Ayo Aki. Aya, Sok dibayain Aki. Aduh, ini ada pelabuhan kabeh. Cut. Oh, tambah herannya. Aduh, beli ararageun. Aya sakilo tilu mah aya ieu nya. Kilo 2. Oh, sakilo 2. Nah, Lengser ke istimewaan berkah urang teh. Laukna teh hiru. Oh, Jadi pres mewah berarti. heula. Fresh kene. Fresh. Jadi langsung disiuk di kolam kan gitu nya. Ulun. Ditewak heula. Ditewak heula. Barak diomehan terus dibakar dipasihkeun ka anu mesen ka Oh. ka pelanggan gitu ta. Iya paling dia naon ieu teh patin sanes. Bibitan patin. Patin. Kayak urang nyana salah nya. Iya bener naki.
Patin Silesia Apa di Jakarta di tahu iya iya pantas sararehatnya tuh makanan alami naga aya lumut lain keras tanah anu lauk hidup beda aki mau engko gembul kan laki ini iya dipakan pelet ini lagu yak ieu geuning buyak iya sabaraha ieu mimiti dua bulan. Arawi aya deui berenang laut Ayo bebenyit tahu. anaknya melototkan ini tapi bener Aki hasilnya berhasil kan Biasa Kak Abdi. oh bibitna biasa pesan bibit naon dulur urang bisi hayang lah ye Aki tong salah kamari si Omin apal si Omin si Omi kita melak patin ku nini teh ngan diceblok-ceblokkeun salah ya Allah iya lain dasar dah kumaha manehna pendidikan Akiuna nyakitnya matake bari eta teh incu Aki ta si Omin teh bari dibere paham lain diceblok-ceblok di belakang nomor sekarang sana Ini supaya pintar, ajak hak dia Ciradahar. tahu eta edukasi ka dieu ada haran Omega eta supaya eta bener pisan patin banyak omega 3 apa nama ini kita melakukan patin diceblok-ceblokkeun kali ieu empang badak ieu ini pembesaran juga nama Saran dia. oh nu pembesarana oh 5 bagian ditebar Aki Lauk ieu lauk naon Pak Haji patin patin agung mah ieu. patin ageung pembibitan biasa juga nama ngical ageung biasa Pak Hajinya ngical ageung pilih aya nu butuh hajatan naon ieu mah paling enak di pais Aki oh eta mah favorit pisan eta mah pokona mah di asna paling itu omong itu ini mah pokoknya di pais lah di pais di Suraungan ya mah Anu di pait teh lauk apa sih ini? lauk atuh Pak Haji Pak Haji meuni laku ini di pais da lihat ini Iya ka dieu arek newak lauk ya ukuranan tingali saizna baraha ieu nya newak lauk langsung dengan ya Allah Gusti bar untung teu nenggarkan ini ya kudu tuh iya saisak kilo langkung jika bawa dag pisannya Di Ditewak 8 langsung. on. 8 on Aki geus hatam deui Pak Haji mah ukuran sakitu teh 8 on cek beja ieu mah lain setahun 2 tahun lain Pak Haji tiba heula udah kanu pas ieu tuh geus ahli ahli deui urang mah baru teu dicabok Lain. ku laukna asa inget ke Acus ini ahli newak belut maneh mah Ki urang atos saheula beurenya jalan-jalan sareng Pak Haji sareng owner ti naon ieu teh saung berkah gurame hatur nuhun pisan Pak Haji nya tina waktosna tos nyempetkeun aki-aki jeung nini meuni loba tatanya mun hayang tadi teh mun geus kasar di kamari sok atuh Aki ka wargi ka dulur urang sadayana meureun nya mun urang datangan urang datangan ka tadinya. saung mana cenah Ki sok serius saung kana Ki berkah gurame Nuhun. ieu kabar gitu dulur sadayana boh bilih bade sareng keluarga pangintennya tuang meureun nya bala kecelakaan di saung berkah gurame alamatna di Jalan Raya Proklamasi nya Amansari percis payuneun pom bensin moal birek deui saung
Berkah Gurame. Pami nu jauh di Google Dijamin. biasa. Oh, Tuh. alamatnya aya di Google. Aya. Google Map. Teangan we saung Berkah Gurame. Proklamasi. Proklamasi.